Hayu urang lang dipayun panjatkeun puji kalih syukur ka Allah nu Maha Ghafur rehna atas widiman teu pisan urang sadaya dina sonten ieu tiasa kempel ngariung di ieu haplah. Insyaallah ibu bapak sadaya dipaparin nikmat keneh ku Allah, nikmat sehat kalayan nikmat Islam oge nikmat iman urang sadaya. Puji hapunten ieu lepat teknis. Maksadna urang ngariung di dieu sadaya ibu bapak teu aya sanes atas pangondangna Bapa Nono Ahyono kali ibu anu kagungan maksad anu tepatna didaditen enjing made nganeuhupkeun janten putri bungsuna nyaeta Neng Alfluk sosial teu tiasa lepas kitu wae hubunganana sareng papada jalmi sanes bae urang kedah sae hubungan sareng Allah anu disebatkeun habluminallah tapi kedah sae oge hubungan sareng sasami urang anu lebet kana habluminanas kedah sae duanana antawis horizontal sareng hubungan sareng vertikal kedah sami saimbang. Ibu maksadna Bapak Nono Ahyono badeng aya acara siraman calon panganten nyaeta putri bungsuna teu aya sanes Bu Pak anu kahiji hoyong ngalepaskeun janten putrana anu dipamrih Neng Alvina putri bungsuna bade didahupkeun ka pameget pilihan anjeunna teh hoyong dina kaayaan bersih nu dipalar sanes bae bersih salira na nyeneng ai bebersih salira matang tos neng oge unggal dinten tang tos ibak di kamar mandi ku nyalira nanging anu langkung utami na bade nembongkeun unjuk tingali terutami ka saderek tatangga sadaya neng dilepaskeun ku mamah sareng ku bapa teh bersih manah bersih salira bersih hate sareng bersih paniatan supados engke kapayun dina rumah tanggana kenging berkah karidoan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Teras atuh ieu sinjang diamparkeun ibu bapak sadaya teu aya sanes jumlahna 7 kanggo ngalambangkeun rehna Allah oge ternyata sangat mencintai angka 7 ibu. Allah nyiptakeun 7 lapis bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Teras engke jaga di arah masyar bakal katingari ku ulang sadaya janji Allah bakal ningalikeun ka urangnya eta 7 panon poe eta tos janten katangtosannya Bu makana dilambangkeun ku juru rias terutami dilambangkeun ieu teh ku sinjang anu 7 cai ti 7 sumur oge ibu maksudna kadinya teras sinjang diamparkeun ieu kanggo ngalambangkeun eta teh ilmu didikan atikan ti ibu sareng ti bapak kanggo putri tercinta na supados Neng Alvina dina enggoni ngalakonan hirup kumbuh di alam dunya nincak dina jalan anu sae anu dipirido ku Allah eta kabuktos kanyaah ibu sareng mamah gelis teras engke aya cai kembang hapunten ibu sanes sadidintenna hiji anak kedah mere kembang ka indung kedah mere minyak seungit ka indung eta mung ukur simbol siloka papatah ka hiji anak salila hirup ku melendang pepeujeuh ulah hilap kana jasa ibu sareng rama salamina hidup kedah tetep tumut sareng mihormat ngadama-dama ka ibu sareng karama kitu maksudna sakali dihapunten bilih dina simkuring mandu ieu acara kirang seueur kakirangan seueur kalepatan oge henteu sesuai sareng mana ibu pasadaya hapunten anu kasuhun supados henteu nyangkolong teuing waktos mangga acara urang kawitan cepeng panangan Neng mamah sareng bapa acara anu kahiji nyaeta acara ngecagkeun aisan kanggo mepeling ka Neng Alvina bahwa salami 23 tahun paratos kenging kanyaah kadeudeuh ti ibu kalih ti rama kalayan diuwuh dipirik dipapais kahirupanana kumang rupi-rupi ilmu sareng pangaweruh anaking terutami ilmu agama gelis Neng Alvina hidup kurama hidup kalih ku ibu hidup teh dipaparin jenengan nyaeta Alvina Sri Puji Astuti Sri di dia ngalambangkeun hidup teh putra anu katilu anaking leres anu katilu kalayan mangrupikeun putri bungsu ti pangresa Bapa Nono Ahyono kali ibu Iduh Parida sate acan kana prosesi inti prosesi siraman anak hing emutkeun ku diri hidup nyereang mangsa ka tukang
mangsana 23 tahun anu parantos kalangkung hidup masih aya keneh dina patuangan mama anak mama hidupnya eta ibu Ida Paridah ngakandung hidup dina kaayaan segala karaos mama masih emut keneh waktu ngandung eneng segala rupi karaos nyeri sampean nyeri patuangan nyeri sirah nyabunya kadang kawis lamun wengi henteu ti brakulan lamun siang oge henteu raos barang tuang dah kitu tos janten katangtosan kodrat nu jadi hiji indung anu pernah ngandung mah tangtos ku sadayana oge kaalaman tapi kitu oge ibu Idah Paridah nyatana ibu hidup henteu ngangluh henteu aral ngarasula malah bagja anu aya margi bapak sareng ibu hidup masih keneh dipaparin amanat dipercanten amanat ku Allah Subhanahu wa taala kanggo kagungan putra nyaetana putra hidup pisan anak dugi kana waktosna dinten Kemis kaping 27 Juli tahun 2000 anaki hidup medal gubrag ke alam dunya dina kaayaan orok lamokot ku getih beureuh duka sabara liter getih nu digolontorkeun tina salira mama anaki duka sabara liter cai susu anu dikocorkeun tina salira mamah kanggo ngahirupan diri neng anaki tapi hiji indung estu henteu nyohonkeun pamrih teu nyohonkeun mulang tarima anaking ikhlas ridho lillahi taala nu dipalar nu dipikahoyong ku ibu ramah hidup iwalti anak-anakna jatana hidup pisan ngaraos bagja lahir sareng batin teu karaos anak 23 tahun parantos kalangkung kiwari hidup tos jaluk-juk jangkung ngaluhur indung sawawa ngaluhuran bapak anaking bae kanggo pileleyan ka mamah sareng ka bapak hidup bade diais deui ku mamah anaking bapak panggeus bapak aya no mangga geura tati pali dieu pa ngadeg teras cepeng lilina mayun ka pali ditu engke majeng kana ibu mangga gugah neng oge gugah di ais deui ku mamah anaking margi dinten enjing mah ibu ramah hidup tos tegaduh deui hak ka diri hidup sabab hak sareng kawajibanana parantos dilungsurkeun kanu janten caroge hidup nyaeta Kang Hilmi ukur simbol siloka nandakeun kanya indung sareng bapak nu kacida ageng na kanggo diri hidup dipayun bapak caangkeun dilina ibu hapunten sanes mistik oge sanes mitos tahayul lilin ngagambarkeun hiji bapak nu rela berkorban nyaangan lengkah kahirupan putri tercinta na supados putri tercinta na nincak dina jalan anu dipiridonya pa sakali deui sanes mistik sakali deui lilin rela berkorban leeh ku seuneu pak demi menerangi sekitarna anu aya di sakuringan anjeunana neng kapali dieu pangkereun apa cepeng tak bapak tawis hidup salami ieu janten tanggal waler lahir batin bapak teh sanes tanggal waler di dunia nu langkung utami namah tanggal waler kasang maha holik Allah Subhanahu wa taala sakitu abotna tanggal waler nu jadi bapak bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim bapak lengkakeun nu katu bismillah neng teras ngiring ka apa ka ditu teras ka payunan pelaminan teras di payunan kursi pak tos di tengah-tengah mohon mayun kapali dia neng sareng apana mangga ditiu pak tawis rengse tugas bapak rengse na berakhirna tugas bapak kaneng Alvina putri bungsu bapak bismillahirrahmanirrahim simpen di payun pa mangga rengse nyapa tugas bapak alhamdulillah 23 tahun teras dibuka aisan neng naku bapak bral anaking geura tandang makalangan lakonan rumah tangga nusa itu sesuai sareng
manut syariat Islam. Mudah-mudahan hidup kenging berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Bapak manggalingi sareng mamah neng calik heula di handap. Calik dina tiung nu bodas geus mayun ka dieu heula. Cuang pedar heula babi raos wae sakali deui ibu-ibu terutama nu sami hadir di dia oge bapak-bapana naon maksudna cenah tukang hias sok ngamparkeun 7 sinjang 7 lamber terutapi nama urang pedar hiji-hijina eta teh mangrupikeun atanapi lambang simbol siloka tanggal waler tinu jadi bapak kanggo makelan ilmu kanggo ngobersah nu jadi anakna supaya anakna sakali deui nincak dina jalan anu dipiridok ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sinjang anu kahiji terutami kanggo neng Alvina nu geulis sinjang anu kahiji diambarkeun ku ibu teu aya sanes eta teh simbol didikan ti ibu ramah hidup supados hidup salamina emut sareng iman ka Allah Subhanahu wa taala anu dilambangkeun ku nomor hiji sinjang anu kahiji Allah nu Maha Tunggal. Teras sinjang anu kadua diamparkeun teu aya sanes gubragna hidup medal ka alam dunya parantos ngagaduhan perjanjian janjian anu kahiji antawis hidup sareng nu nyiptakeun hidup perjanjian anu kadua antawis hidup sareng Rasul Allah anu dibeungkeut dihijikan dina lafaz syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teras sinjang anu katilu ngandung maksud neng salaku jalmi atanapi manusia sebagai makhluk sosial teu tiasa tina pitulung tina pertolongan atanapi bantosan jalmi anu sanes anu kahiji hidup gubrag medal ti alam rahim ke alam dunya hidup diibakan dibersihan teras diadanan kurama hidup kadang-kadang ngayakeun solawatannya Pak. Teras anu kadua dinten ieu pisan hidup bade ngantunkeun alam lalagasan majeng ke alam rimbitan alam keluarga hidup insyaallah oge bade diibakan ku saderek terutama keluarga terdekat. Teras anu katilu anaking eta mah sanes bae ku hidup nanging bakal kaalaman ku urang sadaya urang bakal ngantunkeun alam dunia bakal lebet ke alam baka alam akhirat eta tos janten katangtosan Allah Subhanahu wa taala. Teras sinjang anu kaopat diamparkeun kanggo ngalambangkeun ibu ramah hidup ngadidik ka hidup supados hidup iman karena takdir awon kodo sareng kodarna ti Allah Subhanahu wa taala. Takdir sae takdir awon pasti bakal kaalaman sabab Allah nyiptakeun makhlukna secara berpasang-pasangan contona diri hidup salaku istri bakal ditepungkeun dijodohkeun sareng hiji pameget nu tos janten takdir ti Allah. Aya luhur aya handap aya wetan aya kulon aya kaler aya kidul aya hujan sareng halodona wengi sareng siangna bulan sareng panon poena eta tos teu tiasa dirobih ku urang selaku makhluk. Teras sinjang anu kalima anaking ngalambangkeun tanggal waler ibu ramah hidup kau ngadidik hidup dina perkawis dadasar agama anu dilambangkeun ngadidikna bapak sareng ibu hidup ku ajaran rukun Islam anu 5. Teras sinjang anu kagenep ngalambangkeun rama sareng ibu hidup oge parantos maparin didikan ilmu pangaweruh ku jalan maparinan didikan ka hidup perkawis rukun iman anu genep rupi. Teras anu katujuh dilambangkeun ku lawon bodas anaking lawon bodas ngalambangkeun kasucian kabersihan eta teh ngalambangkeun kanyaah sareng kadeudeuh ibu ramah hidup ka diri hidup hoyong nyaksian putri anu dipicinta na pependak sareng kabagjaan dunia akhirat mangga gerah hontal karidoan mamah sareng bapak margi urang parantos yakin parantos diunggalkeun dina Quran sareng kitab bakal ngajantenkeun bahwa ridona Allah sareng ite ridona bapak sareng ibu teh bakal ngajantenkeun ridona Allah samulihna murkana atanapi nyeri hatena indung sareng bapak bakal ngajantenkeun oge murkana Allah ka diri hidup. Nauzubillahi min dalik. Anaking sok sanaos ieu ukur tradisi Sunda adat Sunda budaya Sunda nu urang dimumule sakedik ageungna sing aya nu nyantel dina manah hidup kanggo nyandak hikmah kasayanana margi ieu acara tradisi teh papatah pepeling khususna ka diri margi ari alam rumah tangga mah teu diajarkeun di sakolanya bunya teu diajarkeun dina ilmu matematika teu diajarkeun dina ilmu nanon oge rumah tangga mah estu eta bersangkutanna sareng ilmu agama mangga sateu acan disiramkeun anaking dibersihan ku saderek neng geramayun ka bapa sareng ka mamah biantara heula kedal ucap heula nyuhunkeun hampura ka mama oge nyuhunkeun pidoa ka mama sareng ka bapa anaking
Bapa, abdi sajanengkeun dihapunten. Lihat lahir sareng batin, tiluhur sausap rambut, dihandap sahibas dampal. Bilih salamiya aya ucap sareng lalampah anu matak ngahanatkeun sareng ngecewakeun mama sareng papa. Wah, apa? Abi nuhungkeun widi sareng piduan hati saliran waan. Teu aya sanes rehna dinten enjing. Abdi seja rumah tangga dina diri niat Robbi. Mugi mama sareng apa ridho tur ikhlas luntur kalbu meninggali ngawidian pamaksadan abdi. Sareng mugi dina dinten enjing Bapa sareng kersa ngawalian abdi. Abdi nuhungkeun ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi kanyaa kadede sareng kasayan mama oge bapa. Rumaos abdi teh jantiasa babaktos sareng ulang tarima jasa sareng mama ka mama sareng ka apa. Mugi mama sareng apa dipaparinan kesehatan panjang yuswa salamina aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak king lesepkeun mikna dirangkul heula apa sareng mama kuduan dirangkul nih. Dedeh teuing anak king kanyaah bapa ka dedeh mama buah socok kembang panon nu dipi emut siang sareng wengi beral anak king. Ulah salempang, ulah hariwang hidup ngalakonan rumah tangga. Insya Allah doa mamah nganteng salawasna, doa bapak oge nganteng salawasna keur kabagjaan diri hidup. Sing tawakal anak king, sing sabar ngalakonan rumah tangga. Sabab rumah tangga enteng bangga anak king, enteng katingalina bangga ngalakonanana. Sabab lain amis wae, kadang-kadang rumah tangga papanggih sareng hasem sareng pahitna kahirupan anak king. Sing sabar sing tawakal anak king salamina, sing tetap nyepeng keimanan ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak ikhlas mamah ridho ngalepaskeun hidup anak king. Tapi satu acan hidup rumah tangga hampura bapak, hampura mama. Ukur sakitu mika dadah mika asih ka diri hidup. Rumah sa bapak sareng mamah keun aku kata keterbatasan anak king. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bagja kanggo hidup anak king Alvina parantos kacangking hampura oge pidu ati mamah sareng ti bapa tos lesotkeun anak king urang ayeuna cuang ngalaksanakeun ngaras nyaeta ngumbah dampal sampean. Tos ngawajibkeun marentahkeun ka urang salaku anak kedah berbuat baik ka ibu sareng ka rama. Mangga usapan heula sampean mamah anak king. Bari aoskeun istighfar 3 kali, gara nyohonkeun hapura ka Allah, ngalangkungan ngahampura ka ibu hidup. Tina sagala rupi kalepatan anak king, neng tos emut, tos sadar, sabara kali nyentak ka mamah, sabara ribu kali ngabohong ka mamah. Mangga dinten ieu pisan ngalanggungan prosesi siraman gerak kedalkeun nyohonkeun hampura ka mamah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah Allah mamaha ghafurur rahim anak king ku kaikhlasan hidup nyuhunkeun hampura ka mamah Allah oge tangtos bakal ngahampura ka diri hidup. Mangga geura wasuh ku kembang anak king, kembang eta ngalambangkeun, kembang mawar ngalambangkeun jadi perlambang tanda kebahagiaan, kembang kananga anu janten perlambang ketenangan, kembang malati anu janten perlambang kasucian. Ku ayana kabersihan kasucian mana hidup, mugi-mugi wae kahontal kabagjaan sareng katenangan hirup. Amin ya robbal alamin. Sapalih deui anak king diwasuh, diwasuh ku cai kembang, kembang eta ukur simbol anak king media salaresna kembang teh eta teh ngarupikeun sesengit engke dilambangkeun ku minyak sengit rehna nu janten anak kedah tiasa nyengitan ngajagi nama baik harkat derajat ibu sareng rama oge keluarga besar ku jalan akhlak budi pekerti anu sae. Mangga dielap anak king, saatos dielap disengitan
ulah ditingali kokotorna anak king sabab jugrug nama buktosna nama dampal sampean eta pisan nu salami ieu parantos mikanya mika deudeuh ngatik ngadidik ngawuruk ngawarah ka diri hidup anak king sing ikhlas sing ridho nyohonkeun dihampura mundur sakedik terus disun dampal sampean mama engke terus digabrug neng abahna. Duh ibu hapunten anu kasuhun romaos dosa abdi teka itu hapunten sekali deui mah rumaos salami ieu ukur nyesahkeun sareng ngerepotkeun ka diri mama mugi mama ikhlas ngalepaskeun abdi margi abdi parantos ditakdirkeun ku Allah kang ngadahup ka pameget pilihan abdi nyatana Kang Hilmi mugi mama ninggalih ngalepaskeun abdi pidoa anu kasuhun mah mugi-mugi abdi tiasa ngawangun rumah tangga nu sakinah mawaddah tur warohmah angin Allah nu tiasa ngabales kana sagala rupi jasa sareng kasayan mama surga firdaus Allah parantos ngantosan kanggo ngabales sagala rupi jasa sareng kasayan mama. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cekap anaking alhamdulillah ngageser ka apa anaking mangga sami suhunkeun hampura sareng pidoa ti bapa. Pangkon kana pangkonan neng dikumbah heula neng sampean apa anaking dampal sampean eta pisan nu janten saksi anak kumaha ti hot-hatna hiji bapa kanggo milari nafkah cek paripaos bapa nono indit isuk datang poek duk hulupet nyawa kanggo milari nafkah kadang-kadang hilap kana kanyeri sareng kacape anjeuna nu dipamrih nu dituju iwal ti hoyong ngabagjakeun tanggal waler nganafkahan nu janten putra putrina tiasa dietang ku neng dibayangkeun sabaraha puluh tahun sakola geulis lamun dimaterikeun tos sabaraha miliareun biaya anu dikaluarkeun ku hiji bapa nanging kitu oge hiji bapa henteu pernah nuhunkeun mulang tarima atanapi bales jasa tinu jadi anakna estuning ikhlas ridho nu dipikahoyong ku bapa hidap iwal ti hoyong nyaksian putri tercintana ngalakonan kahirupan kalian kabagjaan gelis mangga dikumbah teras diwaso dilap engke disengitan sami dina paripaos bahasa Sunda hana caraka da tasawala lamun anakna cilaka tangtos bapana oge kababawa neng teh ramakna saha ibuna saha keluarga besarna asalna ti mana tangtos sadayana kacandak wirang kumargi kitu ibu sakali deui pesen ka hidap sing tiis ceulih herang mata tiasa ngajaga paningal sareng pangrungu tebihkeun tina hal anu matak ngamuzaratkeun anaking sing tiasa ningal anu sae ngarungu anu sae pibekeleun ibadah hidup di alam dunya kanggo bekal ngaraih ngahontal kabagjaan jaga di akhirat amin ya robbal alamin. Teras dilap disengitan anaki disengitan eta saur ibu oge hidup teh kedah tiasa nyengitan kula kulampah anu sae supados ibu ramah hidup henteu ngaraos pirang tapi ibu ramah hidup bakal ngaraos bagja saupami kagungan putri anu soleha mangga diisun teu keng maka dianggo pak dan kana tuur bapa we mangga duh bapa hampura api hampura rumasa diri abdi ageng dosa ngajugrugna gunung Ciremai kadang kawis panginten sanes panginten deui ageng keneh dosa sareng kalapatan abdi ka bapa Pak 23 tahun parantos nyesahkeun ka apa tapi apa henteu pernah aral subaha estu ikhlas sareng ridho kanggo nganafkahan abdi angin Allah nu tiasa ngabalesna Pak rumaos abdi moal tiasa ngabales moal tiasa mulang tarima kunaon wae oge Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira disun heula apana anaking alhamdulillah bagja kanggo hidup neng ngalih ka AA heula AA nu ageng mana AA Asep sareng ka Uwa mangga engke diteraskeun ka AA anu nomor 2 sami mangga geura nyuhunkeun hapunten geulis sareng nuhunkeun pidoa ti AA
sok sanaos raka hidup teh neng tos teu aya nanging ngalangkungan wawakil carogeun anu sakitu solehna sing lungsur ka dewan manah Asep kanggo tiasa ngadoakeun kabagjaan rumah tangga hidup anak ieu. Alhamdulillah cekap neng ngageser ka uwa. Bagja kanggo hidup anaking oge simkuring ngiring bingah ka pangresa bapa Nono Ahyono kali Ibu Ida. Ibu kagungan putra 2 putri hiji parantos bade kurnan sadayanya bunya ngiring bingah oge atuh ngawakilan ti pribadina jirim jenisna Neng Alvina terutami kanu sami hadir di dieu ka keluarga terdekat oge tatanggi sadaya si hapunten anu kasuhun bilih we salami 23 tahun sasarengan di wewengkon ieu daerah Cikijing seueur ucap oge lampah Neng Alvina anu kirang sapagodos aya nu matak nyeri hate ka ibu bapa sadaya mugi ageng ngalubar segala rupi kalepatan Neng Alvina bilih aya nu kabetrik ati kabentar ku bahasa Neng Alvina sakali dinyuhunkeun hapunten saageng-agengna. Alhamdulillah nyaah pisan raka hidup ka diri hidup teh anaking eta teh gegentos bapa saupami bapa tos teu aya anaking bingah bagja kanggo hidup kabayangkeun lamun hidup bade nikah panono sareng Ibu Ida parantos teu aya di kieuna panginten hidup teh nyuhunkeun widi teh ukur tiasa nangis di luhur kuburanana anaking makana bagja sakali di kanggo diri hidup Neng Alvina cekap bageul alhamdulillah ngageser ka teteh. Kang Iing hapunten sholawatna instrumena siap. Cekap gelis anaking ibu percanten kecelak ngacisos hidup oge saderek terutama ibu ramah hidup ngalambangkeun cisoca anu pinuh ku kabagjaan insyaallah berkah parantos karaih ti ibu sareng ti rama sing lungsur oge berkah karidoan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sesi foto mangga aa bade kumaha posisina Neng bade ngarangkul ka mama sareng ka apa. Anu bade ngiring nyiramkeun panginten tiasa ngantri di palihandap wae nya punya supados teu ieu mangga bapak sareng mamah digendengna dijajabkeun kana tempat siraman urang sami-sami siramkeun.